Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna sim kuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, biasana Kang Heri Supriyadi. Pihatur reubu nuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampiku sadaya kadang wargi, sok sanao sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-68. Akur jeung kekecapan nu samemehna, sanggeus reuro heula sakeudeung sareng sena dahar teh kebat bae Si Geot maah amitan. Sok sanajan kasebutna ka jelema saliwat, tapi ema atih jeung Mang Usup maah siga nu beurat mangsarek ditinggal keun ku eta budak anu dedeganana lintuh tur bayuh-yuh teh. Mekel wiatu padahal maah keur di jalan. Da acar lauk emasna oge loba keneh. Ema atih mah pok dewi, mangsa Si Geot kekeh nolak mangsarek di bekelan dahareun teh. Raridu, Ema. Tuang wiku Ema sareng ku mamang. Jaba sok sebel deui, datang tosna oge kabujeng tiis ari di bekel maah. Teu bisa hantem mamaksa ema atih jeung nu jadi salakina oge ari Si Geotna kekeh embung-eun di bekelan dahareun maah. Sanggeus sasalaman sarta amitan pikeun anu kasakitu kalina, leo Si Geot ninggal keun eta imah. Ema atih jeung Mang Usup nganteur ku paneu teup ti buruan, nepi ka alesna Si Geot dina palebah pengkolan. Ya Allah, soleh-soleh teuing budak teh. Gerendengna ema ati, bari kituna teh ari sapasang panon maah masih keneh neu teup ka apalebah ngilesna Si Geot. Geus kahutangan budi anu sakitu gedena urang maah kujang Geot teh, nyi. Dua keun wising salamet sarta salawasna aya dina panantayungan mantena, da ari males kahadianana maah moal bisa, ceuk Mang Usup. Ema atih tiba ngareret bari unggul. Sabot kitu, lar saurang awewe anu geus pantes disebut nini-nini, ngaliwat ka hareupeun buruan imahna Mang Usup. Keur naraon, Jang Usup. Nyi ati, tanya anu ngaliawat, kituna teh bari semu ngalongkeun heula lengkahna. Ah, nuju kieu wi. Tos di mana, Ema? Tembal Ema ati dituntungan ku Malik nanya. Dus ngala daun cau. Boga sampeu satik, rek bijiun papais.
Oh, cai-cai heula atuh, Emma. Boal ah, aki-aki bisi sonoeun. Emma ati jeung mang usuk tibang pating serenge. Geus kitu maah leos bae eta nini-nini teh neruskeun Dewi lengkahna. Tapi, karek maah meunang sababaraha lengkah, eta nini-nini gancang ngaradek sarta kebat malikeun Dewi awakna, anu saterusna maah buragiru bae nyampeurkeun Dewi ka Emma atih jeung mang usuk, anu harita masih keneh ngajaranteng di buruan. Anu disampeurkeunana maah tibang ngareutup semu kerung. Kekeke. Geuning eta geus bisa lompang Dewi, nyi ati, tanya eta nini-nini sanggeusna pahareup-hareup, kituna teh bari nelek-nelek suku Emma ati. Abong geus nini-nini, poho sigana ari tadi maah, teu inget yen samemehna maah Emma atih teh teu bisa leumpang. Alhamdulillah, Emma, aya anu ngalandongan, tembal Emma ati, kalayan katembongna siga nu bungah pisan. Diubaran kusaha, asa ngadada cageur kitu geuning. Kapanan ari kamari mah masih keneh usat esot katempona teh. Diberi ubar ku Jang Geot, tembal mang usup, anu ti tadi tiba ngaregepken. Jang Geot, saha Jang Geot teh? Bararabat we geus kitu maah mang usup nyaritakeun itu iuna. Mani kaloba molohokna eta nini-nini maah mangsa ngaregepkeun caritaan mang usup teh. Tah, kitu, Emma. Pikayuyudeun budakna teh nya kasep nya soleh. Mang usup mungkas caritaanana. Masya Allah, hanjakal geus indit Dewi, nya jadi hayang panggih Mama. Ari kitu, indungna anu di pasir wening teh saha ngaranna, cenah. Poho nyeta, teu ditanya keun ari ngaran kolot nama. Ingah. Lain nanaon matak hayang nyaho teh, hayang ngubaran si emus Mama. Nyaho sorangan neureun maraneh oge, anak emsa-emsah geus ampir 4 bulan teu bisa ka mamana. Mun inget maah rek. Nuju naraon, Mang. Mang usup teu kebat nyaritana, sabab kaburu aya anu nyelengkeung ti peuntas seun buruan. Barang direret, tetela anu cikeneh nanya teh saorang lalaki tengah tuh anu masih keneh jag-jag waringkas. Geuning Jang Odih keur kieuwi, Jang, tembal Mang Usup. Jang Odih tempo niati sukuna dumadakan cageur Dewi ayeuna maah, celengkeungna nini-nini ka eta lalaki anu ngaranna Odih.
Sanggeus rada molohok heula sakeudeung, Kang Odih oge guragiru bae nyampeurkeun, tayohna maah hayang mastikeun. Eulo, nyawi geuning. Dilandongan kusaha, tanya Kang Odih sajeroning nelek-nelek suku ema ati. Barabat weh nini-nini anu teuing saha ngaranna. Alewoh nyaritakeun Dewi sakur-sakur anu geus ditepikeun ku Mang Usup ka adirina. Sajeroning ngarikepekeun caritaan, Kang Odih mah mindeng kurang kerung, tapi aya kalana umbut-umbutan. Saleresna mah abdi oge nembe wangsul ti pasir wening ieu teh, tos aya peryogi ka apun ua. Di pasir wening oge nuju gujul, Mang. Margi aya warga anu dumadakan jag-jag Dewi saparantosna nandangan kasakit anu parna. Ari saurna mah anu ngalandonganana teh jenenganana Janggeot. Nya, anu ngalandongan ema atih teh panginten. Sanes urang pasir wening Janggeot maah, da urang dinya oge taya anu apalun, ceuk Kang Odih, sareng sena ngaregepkeun nu cacarita. Ngadini kekecapan Kang Odih anu samodel kitu, pikeun sakedapan maah Mang Usup jeung anu sejena teh tibang silih reret, kalayan sorot mata anu kebek ku pananya. Kurang mana nu sebenerna atuh Janggeot teh, nya. Mang Usup rutret ka sarerea. Ngangkenna ka warga anu dumadakan jag-jag saparantosna dilandongan ku Janggeot teh maah, saurna teh ngangken urang Cikuncut. Nanging, geuning ari ka Mamang maah ngangkenna teh bet urang pasir wening. Berarti, maksud Jang Odih, Janggeot teh lain urang Cikuncut jeung lain urang pasir wening? Mang Usup gancang nempas. Tah, kitu. Rupina, Janggeot mah palai nyumputkeun jati diri nu saleresna. Da eta wibasa ditaros oge, muhun kunu dilandongan ku Janggeot teh basa ditaros bade ka amanah teh, waleranana oge sami pisan sareng waleran ka Mamang, bade ka lembur anu dipayun saurna teh. Sajung timana nu sabenerna atuh eta budak teh, nya? Duka, Mang. Nanging, anu jelas maah Janggeot teh sanes jalmi sambarangan, da di lembur pager cucuk oge saurna teh aya anu pareng nangenan hiji kajantenan, komplotan begal dugi ka angalacir saparantosna galungan sareng jalmi anu pangawakanana lintuh bayu hiu. Janggeot? Tos pasti, Mang. Pikeun sakedapan, Mang Usup jeung nu sejena tibang silireret, kalayan atra pisan aya kareuus dina unggal sorot panonna. Tetela geuning, pamirsa, di lembur-lembur anu samemehna kungsi kaliwatan oge, si Geot teh geus jadi bahan kacapangan jalma rea. Anu tangtuna oge kawentar teh kurupa-rupa kahadianana. Lumayan lila Mang Usup katut anu sejena ngawarangkong di buan teh, nepi ka antukna maah Kang Odih pipiluyun amitan, sanggeusna nini-nini anu teu kungsi kasebut keun ngaranna mihiulana bebejarek mulang, pajar teh salakina bisi neangan. Saleosna anu duaan, ema atih mihiulaan moloyor ka ajero imah. Ari Mang Usup maah ngadon hulang-hulang ditepas, siga keur aya nu dipikiran.
Akang, jurwokna ema atih ti jero imah. Aya naon? Sok ngareu-reuas. Mang Usup rada nyeuneu. Ieu tempo ka dieu. Mang Usup gancang cengkat, sarta buragiru muru ka ajero imah. Nepi ka molohok Mang Usup oge mangsa ema atih nembong keun 2 kencring duit emas dina dampal leungeun katuhuna teh. Duit saha eta? Tanya Mang Usup bari jeung semu molohok keneh. Tijang geot sigana maah, dadi dieu ditunda. Ema atih nunjuk pago anu aya di eta rohangan. Masya Allah, na, ari jang geot. Teuing naon sababna, boh ema atih. Pon kitu Dewi Mang Usup, pikeun sakedapan maah tibang silih teu-teup dibarengan kul walewe beueus cimata. Ari si geot, harita teh geus lumayan jauh ninggal keun wewengkon pilemburan. Mun disidik-sidik tina awakna, pantesna maah bakal pohara ripuheunana mangsa nyorang tanjakan siga dina waktu harita teh. Tapi, ari si geot maah biasa bae, pangawakan anu sakitu bauyuh-yuhna teh satik oge siga anu henteu mangaruhan kana lengkahna. Nu katuh, cenah, ceuk dina kretek hate si geot, mangsa teu pati jauh di hareupeunana aya jalan cagak. Mingkin dieu teh asa mingkin jelas sumberna ayeuna maah anu ngabingbing dina diri teh. Jadi, sangkan aing bisa ngaguar perkara yeu meureunan sabenerna maah pangna Ki Ageum layanitah ngalalana nutur keun kretek hate teh. Kaharti ayeuna maah, ngan hanjakal witeu bisa diajak ngawangkong. Tapi kajeun, susuganan wijaga mah bisa, grentes si geot dina sajeroning lumampahna. Geus bisa eta oge, maneh maah geus sakti, ceuk kretek dina bagian batin si geot anu sejena. Lah, aing mah geus apal ka sia. Moal digugu sakur-sakur kekecapan sia maah, tempas si geot, masih keneh dina jero hatena. Hebat, maneh maah jalma pilihan, sabab teu sakabeh manusa wauheun ka aing. Angin nyalindung ka Allah sangkan si eta teu noroweco wae maah, ceuk anu panghiulana nyarita dina batin si geot. Langsung ngarti miureun, sok sanajan dina kayaan leumpang. Harita keneh si geot museur keun rasa, seja nyalindung sarta nitip keun diri ke anu maha gagah tur maha kawasa. Jep! Langsung sirna anu cikeneh noroweco teu eucreuk teh. Sajeroning lompangna, katembong si geot semu unggut-unggutan, siga aya hiji perkara anu karek bener-bener kahartiku dirina. Panonpoe geus nyumput na tonggong gunung. Kayen alam oge jadi poek da geus manjing waktu na pauting. Kira-kira wanci geus rek manjing sareuruh budak, ari si ujat maah harita teh geus aya di wewengkon puseur Karajaan Purajaya. Teuing keamanah heula atawa teuing wayah kumaha inditna, da ari sasari maah, lalampahan tumpak kuda ti walanggeni ka Purajaya teh ngan ukur meakeun waktu satengah poe. Pating kotoplakna suku kuda anu jadi tutumpakan si ujat, neupuskun simpena pauting dina mangsa harita. Lajuna kuda kebat muru karaton, sarta dina waktu anu teu lila-lila teuing oge geus anjog Dewi ka hareupeun panto gerbang. Opat prajurit anu harita keur jaraga, meh bareng rarengkuh tanda mihormat. Si ujat oge malik rengkuh, ciciren sarua mihormatna. Sanggeus dua prajurit mangmuka keun panto gerbang, si ujat buragiru mawa kudana. Jut, di palataran hareup karaton. Bareng turun teh ari kuda maah langsung aya anu mawaku saurang prajurit, anu tita digeus ngajanteng di tempat eta. Enya, di ditu di dieu prajurit anu jaga teh, lain ngan saukur anu ngajagaan panto gerbang wungkul.
Gedik, si Ujat asup ka karaton, sarta kebat muru ka rohangan utama. Bareng srok teh, tetela masih keneh loba anu ngariung, kaasup Prabu Purwita katut Prabu Pancar Kusumah Jeung patihna. Cedok, si Ujat nyembah raja, dituntungan ku nyembah ke anu sakur-sakur keur araya didinya. Geus kitu mah dina pangdiukan anu kosong. Kumaha, aya parentah nu anyar Dewi ti Siruswana teh? Prabu Purwita mimiti nalek. Mung dipiwarang neraskeun pancen anu sate wacana bae, Kanjeng Prabu. Ewoh anu curiga. Teu aya, Kanjeng Prabu. Malih maah Prabu Ruswana kalih sadayana gegeden walanggeni maah janten tambih percanten ka abdi teh, da masihan bekel ogi dugi ka atilu ti keleun tinu sate wacana. Alus. Tapi kawaspadaan maah kudu tetep jadi perkaraan utama. Diestokeun pisan, Kanjeng Prabu. Tetela geuning, pamiarsa, ari sabenerna mah si Ujat teh geus biluk ka pihak Purajaya. Teuing naon anu jadi musababna mah pangna si Ujat jadi hianat ka pihak walanggeni teh. Terus kumaha, masih keneh boga niat rek ngawasa karajaan urang pihak walanggeni teh? Prabu Purwita neruskeun panalekna. Perkawis eta mah rupina moal sudah, Kanjeng Prabu. Nanging, kanggo samentawis maah pihak walanggeni teh nuju museur heula kana perkawis Panglima Nagatea. Sieun jadi ancaman anu bener-bener ngabahayakeun niureun perkara eta teh ari pikeun pihak walanggeni maah. Kantenan, Kanjeng Babu. Da parantos kitu biasana ari pihak anu lepat maah, sok sanaos nuju jaya oge ari dina lebeting manah maah tara weleh dikupuntit ku kahariwang. Bener pisan. Matak. Teu kungsi cacap Prabu Purwita nyaritana, sabab kaburu-murunyung saorang pamayang anu ngadiuheus ka adirina. Aya naon? Tanya Prabu Purwita. Ampun, Kanjeng Prabu, itu Nimas Nigom tambih parna. Teu mikir dua kali sigana teh, gancang bae Prabu Purwita cengkat, sarta kebat ninggal keun eta riungan.
Sok sanajan teu kungsi diajak, Kipatih Jeong Prabu Pancar Kusumah oge guragiru bae naluturkeun. Rohangan tabib anu dijugjuk teh. Barang serok, kasampak geus aya sababaraha urang tabib keur ngariung saurang wanoja, anu ngalempreh teu walakaya. Saurang awewe Jeong hiji jajaka anu sigana maah anak Jeong pamajikan Prabu Purwita, silih rangkul sarta inghak-inghakan siga anu nalang sapisan. Wanoja anu keur dirariung teh ngora keneh pisan, lamun ditaksir tina dedeganana maah masih keneh umur welasan. Keureutan beungutna eta wanoja, gelis kacida, ngan pangawakanana geus ceking, sarta pias lir taya getihan. Geus lila pisan geringna mata kitu oge. Dina mangsa harita, eta wanoja teh teu beda Jeong anu keur kapiuhan, ngan ukur katembong carang narenghapan. Koma miweureun lamun dina basa kiwari maah. Ya Allah. Ningrum kieu-kieu teuing atuh cocoba ka hidep teh. Geura cageur, gulis sing karunya ka indung Jeong ka alan ceuk hidep, ceuk Prabu Purwita, sanggeus nangtung dina siraun eta wanoja. Sarerea tibang niu teuk taya anu wani nyoara, kaasup Kipatih Jeong Prabu Pancar Kusumah anu pada nembong keun paroman nalangsa. Taya jalan sejen pikeun ngubaran anak kaula teh. Prabu Purwita rutret ka para tabibna. Hapunten pisan, Kanjeng Prabu. Ari raraosan maah, sagala kamampuhan abdi kalih rerencangan teh parantos sadayana diketrukeun, nanging weleh taya hasilna. Nembe pisan ari kiuna maah, dasate wacana maah masih keneh tiasa muka soca, tembal saurang tabib, ngawakilan anu sejena. Memang kanyahoanku sorangan neureun, sagala tarekah maah geus dilakonan ku tabib-tabib pilihan kerajaan teh. Jadi, teu bisa nyalahkeun Prabu Purwita oge. Geulis. Ningrum, anaking pek atuh, bisi hidep geus hayang mulang maah. Bral, giura miang, giura mulang ke alam padang. Bapak geus rido, gulis tibatan hidep nandangan sangsara anu sakieu lilana maah, gerendengna Prabu Purwita mangsa ngusapan Dewi sirah anakna, kituna teh bari dibarengan ku patingkare celakna cai mata. Sakur-sakur anu ngadenge kana kekecapan Prabu Purwita dina mangsa harita, kabeh oge jadi kabawa keun ngecelak cimata, komo narajang diindungna nyimas ningrum maah, inghak-inghakanana oge jadi mingkin bedas batan samemehna. Waktosna seep. Caat hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di komen, atanapi di share manawi masih aya keneh nur sepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salah jeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga dangukeun carios nyambung bentang pasantren. Nutos sarpu gengadangu carios ieu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga dangukeun amjar lawan Raja Bangsat sareng rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.